Tah ieu. Di pan kamari geuning aya nu keur eta keur haten naon nya. Nyebut ngajak bis eta supaya ka di dieu teh. Dua tanu di Kalimantan mah mah lega manehna boga jeung Jawa Barat terima udah legana leuwih Jawa Barat mah leutik kitu urang mah lega we teh nya. Cek maneh mah ieu mehen mah Kalimantan lebih lega ti 5 kali Jawa Barat. Jawa Barat mah leutik we. Heeh. Jeung aya rakyat kan 4 juta sabaraha? 10 juta. Aya di urang pan 50, asa 4 juta teh jelema teh asa 1 juta. Pokona kan jadi hayang supaya beureun aya loba jelema penghasilan bisa melimpah meureun Jim. Nya. Emang di dinya aya tangkal bangsa nu karitu geus aya tangkal kayu-kayu barulah beuna loba keneh meureun. Mun keukeuh we kudu misalkeun kudu loba, misalkeun brok saurang urang, misalkeun urang suna loba jadi bisa teh bisa kerja sama nya. Jadi lamun dimis sosolanganan di itu mendir atuh. Eueuh nu awuh mah teu. Paling teu aya nu pinter kana